Tenan naon motor ulang Supra. Nu penting mah bisa mau janda. Tenan naon goreng, nu penting mah ngaya duit. Tenan naon urang lulusan SMA, nu penting mah langsung gawe. Tenan naon urang lulusan SD. Nu penting mah boga usaha sorangan. Tenan naon urang mah, nu penting mah urang tenan naon. Tuh. Tenan naon teu boga motor, nu penting mah boga ka bogoh. Tenan naon orang cicing di kampung, nu penting mah teu kampungan. Tenan naon teu mabar. Nu penting mah main hago jeung janda. Tenan naon jomblo, nu penting mah teu nyusahkeun. Tenan naon nganggur. Nu penting mah udud make duit sorangan. Tenan naon HP urang Xiaomi, nu penting mah balas chatna cepet. Tenan naon kartu urang Tri, penting wifi tetangga teu di paspor. Tenan naon hitut, nu penting mah teu jeung bukurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam umat Islam tidak ada gantian pun yang namanya lu pindahin gue lempar nih. Ayo. So. Sa, kabogo orang sakedeng derek ulang tahun, enaknya dibere naonnya? Emang ciri-ciri kabogo kamu sih gak kumaha, pan biar aku teh tahu pasnya dibere naonnya kabogo mana. Yeuhnya, kabogo orang mah jangkung, bodas, irungna mancung deh, pokoknya masih gak bule beda. Oh, eta mah gampang, tinggal bere wae nomor urang, teu pantes yang maneh mah. Bete tuh, kemana heung lah. Jangan nonton dunia lain be bro, siaran langsung. Betul. Saya melihat 4 makhluk goblok. Mas? Tolong. Hi, tenan naon yang pake wae. Henteu yang, yeuh sendal anak pinu ku taneuh, ieu bising kotor obina. Kamu pada minum naon? Naon wae dah, adu es jeruk. Nuhun atuh yang, antosan. Si bapak. Ti tadi di dia, Pak. Pan kuring boga imahna teh. Oh, kitunya. Bobogohan we. Nyan we dosa. Ih, pas dirombok ieu teh asa sage. Abdi mah niatna maturan si Eneng. Boro-boro wani kikituan, Pak. Abdi mah nya pengantangan begitu wani suwer. Tai. Kamari bapak teh noong. Mana jeung si Neng keur naon? Password WiFi kamu ganti segan. Ya diganti. Naon passwordnya? Bismillah. Hi, geuning teh nyambung sih. Ya kieu tulisanna. Teh counter bae. Kamu cantik deh. Kamu lebih cantik. Tapi kamu cantik banget. Kamu cantiknya sedunia. Cantikan lo anjing. Bokas kemana? Katanya mau kesini. Ya udah, gua telepon dah. Halo, lagi di mana Tai? Teh mau kesini. Iya. Bentar, gua lagi di jalan. Jalan-jalan apaan? Biasanya jam segini udah tidur. Iya beneran. Gua pecel ya. Ya udah percaya aja kalau lo gak percaya. Lah, iya tuh. Gua lagi di jalan. Lo percaya tuh. Jalan.